nung sia kasar rumah biasa kayak tarara cium tangan tara kecosoknya cium tangan awewe aina mah ciga angkot kumaha setoran tadi diberi duit 1 juta mah ngadangkak sia molor ciga bakakak bere duit gocap nyangeng sia mah itu eta arek moal haleudang teuing awewe aina mah malatre sarebalna teh salaki meuli emas, salaki meuli emas, anting, liontin, gengge, meuli spray my love, kintakun eterna, meuli tium Zoya Elzata, meuli spray my love, kintakun eterna. Iya tadi pasar si abalanya nek mani ku Cihaneut. Ai salaki rengo mah nek mani lain, heuh ka laut. Sebel kasih aja teh da. Kaluar ti imah teh kudu cigahan. Lamun hareupeun salaki kudu geulis moderat. Nah gitu, taina teh malam Jumat make lipstik, aina teh nu Ines anu rasa strawberry. Waktuna molor siang akan cilok nyereng teh. Awewe ayeuna mah salaki nyandung kokosodan maneh. Ai salaki nyandung lewe sia kos peju. Eta ku maneh diantep tadi servis sebal nya da. Servis salaki teh moal ke lain hati atuh. Balik sholat isya teh ka salaki teh arek mamam nek memem. Arek tuang rek tumpak. Bade cai bade nyai. Kudu kitu ka salaki teh lain buat baut bang kenap bang kenung. Lebaran lilah keneh taraweh acan tadarus acan geus ngomong ka salaki meuli baju teh ayeuna nungtut. Mungkin mata roreng bulan kini bulan puasa teh sok cara rape. Tak sedikit heueuh. Hei, wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah. Awewe nu ningali salaki ku deudeuh ku nyaah ku eman saruam ningali Baitullah Baitul Atiq. Tetep salaki teh ku deudeuh ku nyaah ku eman sarua jeung ningali Ka'bah. Komo salaki na hideung mah jiga Ka'bah. Hampurannya kan wah hideung. Atuh da teh hideung kumaha ngan ngurus. Hideung wacai Ibu perbanyak istighfar.